itu di lebak biasa nama ketang waya kieu mah si Ija nama nganterkeun budak sekolah aya meureunna Mang Edina sugan ini teh pugu atuh da ngalah sawo teh di mana ieu teh para ruhur ngalah sawo teh Mang Edina mah moal teh di kebon kitu geus nungguan teu mawa wadah deui siga nama meureunan Mang Edi mawa karung aing mah itu sun kaburu aya si Ijah deui sok riweuh aya si Ijah mah sawocan bebeunangan kaburu kurunyung geura si Ijah janjian teh teu pugu atuh da Mang Edi mah jauh ka kebona oge geura dorek sakeun mere mah mere we atunya kerek sekan langsung teu kudu ala kamana Mang Edi nanya Mang Edi mah dorek sakeun ka mana deh Mang Edi tah ieu meureun lah tanggal sawona tuh geus sabaki tanggal sawona mah euy laleubeut cing aya nu asap eueuh ieu teh arah pakene euy arah pakene tapi piraku rek mere nu atah mah ka urang Mang Edi teh piraku geus dicokotna ku si Ijah tah nya tega kitu mere anu atah ka urang da eueuh si Ijah mah keur sakola masak sawo teh oh iya geuning karung teh mumpung can aya nu mau susuganan ya ge kata dialaan masakna nu geledena kitu lumayan atuh perbudak lumayan nah dijual yang opi-opieun we yang budak gane menang loba atuh euy lumayan menang loba mah tuh panas euy kamana si Mang Edi cenah Mang Edi ayo mah engko rek janjian di dieu cenah ala sawo Mang Edi eta si hileud peuteui keur naon ngajadog dina sawo aing naon sawo aing teh no sawo sa hileud peuteui naon sih mana salaki aingna keplak tah apa aing mah tah apa kela dia teh maneh teh edi-edian sia rek janjian di dia tuh sianya cek aing dasar hileud peuteui sia mah tah rek ngalah sawo meme sia ge aing heula da teh kebon aing sawo aing urang teh pesen tah geus diduitan pesen mana duitna teh mere ka aing aing mah teh nyaho mana salaki aingna sia tah apa aing mah kaonaran mata kleneangan oge sok wawaniana rek ngalah sawo aing sia sok atuh sia kan balikan duitna aing mah teh nyaho duitna sia ya tok aing sia